Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak miwah Ibu hadirin sadayana hormatin simkuring langkung tipayun sumangga urang nyanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala rehna dina ieu acara urang sadayana tiasa ngempel ngariung di ieu patempatan. Shalawat sinareng salam mugia dirugikeun ka junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sobatna sareng ka jalmi-jalmi anu tumut ka mantenna. Salajengna simkuring ngaturkeun nuhun ka Bapak miwah Ibu anu parantos sumpi kana ieu acara. Mugi ieu acara teh aya dina ridho sareng kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anu sami lenggah dupi runtuyan acara dina ieu acara pentas singkel nyaeta bubuka, maos ayat suci Al-Qur'an, sambutan, acara puncak nyaeta acara kasenian sareng panutupan. Sumanggeng ayeuna urang teraskeun ka acara salajengna nyaeta maos ayat suci Al-Qur'an anu bade didugikeun ku saderek Dianti. Sumangga dihaturanan. Hatur nuhun ka saderek Dianti anu antos maos ayat suci Al-Qur'an. Sumangga ayeuna urang lajengkeun kana acara salajengna nyaeta sambutan ti Kepala Sekolah Bapak Didi Suryadi. Mangga ka Bapak Didi Suryadi dihaturanan. Para wargi sadaya ayeuna urang tos dugi kana acara puncak nyaeta acara kasenian. Aya seueur kasenian anu bade ditampilkeun di antarana tarian daerah, silat, sareng drama. Langsung wae urang kawitan ku tampilan kahiji nyaeta tari daerah. Acara tari daerah anu sae parantos lengse. Salajengna ka acara silat anu ditampilkeun ku Bagas. Mangga dihaturanan. Urang sadayana parantos ningali pagelaran silat anu sae pisan. Mugi pintonan silat ieu tiasa janten dorongan kangge sadayana supados ngajaga salah sahiji kasenian bela diri di Indonesia ieu. Para wargi sadaya nembe urang tos nonton tampilan-tampilan anu luar biasa sarana. Teu karaos acara demi acara teh atos kalakon. Upami teh ana seueur kakiranganana sareng kirang nyugunakeun dina paktokana atas nami panitia calagara simkuring medasi haturkeun. Hatur nuhun ka sadayana pihak anu parantos ngarojong kana ieu acara. Sumangga urang pungkas wae ieu acara ku sami-sami ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.